Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carapon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 28. Carapon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Purwakala atanapi ngaruat. Ye yasana Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Salah sahiji ti antara kepercayaan bangsa urang kana wayang nyaeta anu patulah patali jeung ngaruat. Nepi ka mana bener salahna, batal haramna, wajib sunatna eta kepercayaan. Eta mah lain urusan kuring. Teu rek nyarek, teu rek nitah, teu nganjurkeun, teu mapalangan kumadinya teh teuing. Ngan ceuk adat jeung ceuk syariat geus moal beunang dipungkir. Yen adat ngaruat teh di urang tiba heula nepi ka kiwari ge aya keneh. Ceuk syariatna eta teh kaitung kana salah sahiji tarekah atawa ikhtiar geus nyiar kasalametan. Ari tarekah jeung ikhtiar teh apan kawajiban unggal makhluk. Katari ku panuhunna anu sanget di salah saurang sioca Tionghoa warga negara supaya kuring medarah bab ngaruat. Jol bae taksiran yen bab ngaruat teh kawas-kawas geus mimiti narik perhatian dulur urang turunan ti kalera. Eta siocia alamatna di Gang Luna Bandung jadi benang dikira-kira. Yen perhatian kana adat Sunda jeung kana wayang oge moal ipis-ipis. Ngingetkeun yen di kalangan urang Sunda oge henteu unggal sirah terangan kana bab ngaruat ceuk ingatan. Ari sakadar mere terang bae mah sugan moal matak dicarekan ku ajengan kuring teu pindo gawe. Samemeh nerangkeun sanes kara anu kudu disadiakeun pikeun ngaruat karasa aya hadena. Lamun urang terang heula naon-naon atawa saha-saha anu ceuk adat kepercayaan kudu diruat. Anu kudu diruat teh aya 36 hal ti antarana anu pangparentingna bae urang sebutan. Hiji, anak nunggal, boh awewe boh lalaki anu sok disebut untang anting. 2, budak nu dijurukeun teu aya balian atanapi lamunting. 3, opat sadulur awewe wungkul alias sarimpi atawa lalaki wungkul alias saramba. 4, 5 sadulur lalaki wungkul alias Pandawa atawa awewe wungkul alias Pandawi. 5, anak awewe panengah alias kulah dihapit pancuran. 6, anak nunggal ditinggalkeun maot ku dulur-dulurna alias tunggilis. 7, anak tilu nu panengah ditinggalkeun maot ku adi lanceukna alias nanggung bugang. 8, budak anu keur dilahirkeun sirahna pinuh ku getih atawa cacai bodas alias orok balakutak. 9, budak nu paeh keur dilahirkeun tapi bisa hirup ku pitulung paraji alias sesa layon. 10, orok nu dijurukeun suku heula alias tarujun jeung rea-rea deui. Jabati eta anu sok diruat teh wawangunan kakara anggeus upamana bae imah, sakola, gudang jeung lahan anu kakara dibuka alias dibeli lamun rek dibukbak atawa diadegan. Ceuk anu percayaeun magara teh lamun henteu diruat eta jalma tangtu cilaka alias mapagkala. Maksudna kapendak ku Batara Kala anu sok ngamangsa jalma paehna paeh cilaka lain paeh gering maehan maneh
geus kolot atawa gugur di pangperangan. Syariatna bisa jadi upamana ragrag labuh titajong kadupak kendaraan katinggang nu berat-berat jeung jabati eta sawarnaning cilaka. Tah kacilakaan eta cenah benang disinglar ku ngaruwat ya, jadi mati-mati jalma teh maot tangtu maot wajar katungkulan ku sanak baraya anu boga kasempetan ngubaran jeung manggihan. Ceuk kaheureyan barudak kiwari teh mah moal modar konyol cenah ge. Ari buktina ngaruwat teh nyuguh ka Batara Kala bari nyebutan aksara-aksara anu aya dina awakna. Lamun sorangan teu bisa meunang ngawakilkeun kanu bisaeun alias biasana sok dalang atawa juru pantun asal make wajani sarta puguh panajemna. Tah ieu nyadiakeun wajani jeung panajemna kawasna henteu unggal jelema terangeun. Peta-petana kieu ti anggalna keneh anu rek diruwat teh kudu geus mutih nyaeta lamun dahar ulah jeung lauk atawa jeung pepeuncitan. Lamun kuat mutih teh kudu 40 poe tapi ngingetkeun kaayaan atanapi kasehatan atawa kakuatan anu rek diruat meunang oge kurang. Upamana bahe budak mah meunangan 7 poe, lamun imah kudu geus diteundeunan beas. Nu rek hajat kudu geus nyangcang dalang atawa juru pantun anu baris ngaruwat teh. Piisukaneun ngaruwat kudu geus sadia hiji cangkrub nyaeta cai diwarahan dina bokor diteundeunan duit tengahan 3. 2. Boeh 2 samping. 3. Samak weteuh dipake ngagulung anggel weteuh. 4. Pare 2 gegeus. 5. Kalapa samanggar nu gangsal. 6. Cau katu tangkal-tangkalna sapasang. 7. Tangkal tiwu koneng sapasang. 8. Haur koneng 2 regang. 8. Daun kamuning 2 regang. 10. Daun kelewih 2 regang. 11. Daun hanjuang 2 dahan. 12. Janur kalapa 2 pucuk. 13. Jukut palias 2 genggam. 14. Mayang jambe 2 upih. Sakur anu 22 kudu disapasangkeun diterapkeun dijieun papaes dina tihang kenca katuhuna dalang. 15. Hayam hirup. 16. Bokor dieusi beas endog kanteh jeung duit sabaru alias 8 sen sapeser. 17. Pangradinan dieusi wedak, minyak sengit, sisir, minyak kalapa, sipat jeung susu bal atawa mangle jeung enteung leutik. 18. Kembang 7 rupa. 18. Rujak 7 rupa, gulana gula kabung. Kade lain petis atawa rujak bebek ieu mah cai gula di bukuran. 20. Duwegan menang mapas tapi can dibobok. 21. Jajambaran di cayan make rampe. 22. Kendi kosong di turuban endog. 23. Puncak manik alias tungtung congcot jeung rea-rea deui nepi ka 30 genap rupa. Di mana diteundeuna eta sanes karasa sadiaan? Para dalang tangtu geus pada terang ngarah ditataan sok-sokanana mah bisi panjang teuing. Pada magrib kidalang kudu wuluh heula sarta tisantas wuluh nepi ka ngadoa teu meunang ngomong. Kidalang teh peledug ngukus di panggung. Parupuyanana kudu diteundeun handapeun gebog bebacaanana jabati sahadat, sholawat jeung tulak bala teh ditema ku ngaraja ngayuh terus nyinglar. Salian cai rampe dina jajambaran teh mah kabeh sadiaan teh pikeun dalang katut panayagan. Sakur anu henteu dibawa upamana bae tiwu jeung dangdaunan ku dalang sok diikrarkeun. Beunang dipibanda ku saha bae anu suka. Biasana dipipagorejageun ku barudak.
cai dina jajambaran teh engkena dipake mandi ku anu diruat, lamun anu diruat na imah atawa babangunan sejen sok dikepret-kepretkeun kana tihang, kana panto, bilik, lante jeung diburuan katut dipipir. Lamun nu diruatna lahan cai teh sok diceborkeun di unggal juru jeung lebah nu caneom-caneom. Ngaruat teh biasa mah ti subuh nepi ka brai beurang, ari ti mimiti mah sok ngawayang biasa bae milih lalakon anu surup jeung nawaituna nu boga hajat dinu ngawinkeun. Milih lalakon anu surup jeung nawaituna nu boga hajat dinu ngawinkeun, upamana bae lalakon partakrama werdiningsih sayembara pancala jeung sakur lalakon kawin liana. Aneh ari lalakon Kurupati Rabi mah tara aya nu hayangeun nanggap magara teh bisi pamajikan Mang Nyolo wedorkeun. Anu pangpopulerna mah nyaeta Partakrama. Dinu ngalahirkeun sok lalakon nu dilahirkeun upamana bae Jabang Tutuka Abi Banyu lahir Samba Parang Garuda jeung bangsa kitu. Lamun anu cager gering atawa lesot tina kasusah kaulna teh sok dipangnanggapkeun Subadra Larung, Lari Jiwa, Mustakaweni jeung sakur anu tadina susah alias gering, tuluy lubar atanapi cager. Dinu sunatan ilaharna sok lalakon putran, biasana lalakon salah saurang anak Arjuna neangan bapana upamana bae Irawan, Nilakresna, Pujageni jeung sabangsa eta. Anu naik pangkat lulus ujian bareto mah menang bintang sok nanggap bangsa sayembara atawa bangsa pailmuan upamana sayembara pancala ditenjo tina jihad kaunggulanana Wahyu Cakraningrat, Mintaraga jeung sabangsana. Cindakna naon bae ari lalakon nepi ka subuh mah kira-kira pukul 4 ngagayuh subuh biasana lalakon biasa teh sok geus tamat pikeun diteruskeun ku ngaruat teh. Lamun dalangna bisaeun sok ku dalang eta keneh diruatna, tapi lamun teu bisaeun mah sok ngahiras dalang sejen. Ari anu henteu unggal dalang bisaeun teh nataan aksara-aksara dina awak Batara Kala teh upama salah lain ngan batal sarta gaplah ngaruatna bae, tapi cenah sok melindas ka dalangna pribadi. Bejana aya dalang dibentar gelap sagala magar teh dumeh salah ngaruat lukat teuing atuh. Memeh prung kudu ngukus cara keur magrib tadi, bedana teh ayeuna mah jang jawokanana oge dibedaskeun henteu kuas-kuas cara tadi. Anggeus dijang jawokan kakarader kacaturkeun Batara Guru jeung Dewi Ulma diiring ku para dewa pelesir kabasisir. Batara Guru tumpak Garuda kakalayangan nuhureun para widadari anu keur marandi. Nenjo anu keur marandi kitu Sang Batara betrobah rarasaan nepi ka aya cacai anu kaluar tina awakna nyak celakana kikisik. Tah eta cacai eta engkena jadi orok tuluy dirawatan di sawarga. Orok teh buta dinggaranan Purwakala sok disebut Batara Kala atawa pondok bae Kala, hartina waktu caritakeun bae geus sawawa. Kala ngadeuheus ka Batara Guru yen hayang turun kadunya sarta hayang diidinan ngahakan daging jelema. Sabab kadaharan sawarga mah teu ngeunah pikeun Kala mah da masing dewa oge maneh namah buta. Mimitina Batara Guru tengidinan tapi Kala jol deui najan ku guru karasa katelengesanana. Tapi da kaharti yen buta mah sok ngahakan jelema. Karasa henteu adilna malah ngalanggar papagon alamna lamun buta teu meunang ngahakan daging jelema. Lila-lila bawaning keukeuhna anu menta guru eleh deet Kala diidinan turun kadunya sarta ngahakan daging jalma. Tapi make kayin hiji eta jalma kudu sabenang-benang digada digebug ku gendir, henteu kaci dicekek, dipuncit, dibungkem, ditewak, dilalapkeun atawa dikumaha bae salianti digada. 2. Henteu unggal jalma menang dimangsa ku Kala tepingan sawatara bae nyaeta anu tadi diluhur ditataan. Untang anting, lamunting, sarimpi, saramba, tunggilis,
nanggung bogang jeung sapapadana. Kala pohara atoheunana top kana gada paparin guru gejlig turun kadunya neangan mangsana. Sajungna Batara Kala ku Batara Guru kapikir deui yen moal kalis ku diwatesanan dua rupa teh bae karasa keneh telengesna Kala sarta henteu adil. Lamun manusia anu hengker batan buta henteu dibere wewenang ngabela dirina. Tuluy ngajurungan Batara Wisnu nyusul Kala sina ngaomat-omatan ka Kala yen jalma-jalma anu menang di mangsa tea lamun manehna bisaeun nataan aksara-aksara anu aya dina awak Kala atawa najan teu bisaeun pribadi ge mampu ngawakilkeun kanu bisaeun. Tah jalma eta mah henteu kaci di mangsa malah kudu diaku bapa mun awewe diaku indung. Sakumaha nu diterangkeun. Kala teh asalna tina kamasalah henteu puguh indung bapana. Lantaran geus hayang gara belawak ngahuapkeun daging jelema Kala teu loba carita daek bae dibere kayid kitu ge ingatanana da moal kurang ieu gebugeun mah di antara manusia nu mangyuta-yuta teh. Kala neruskeun perjalananna jol ka Situ Madirda. Nurutkeun kapercayaan magar teh jalma-jalma anu tiwas di jalan pasampangan atawa di tempat nu teu utama teh sanyana mah digebug Kala magar teh katenjona ku urang bae cilaka soteh upamana kageleng mobil katinggang balok digeledug di kamar mandi ditekuk mau di kandar buhaya ditaladung munding dibentar gelap jeung sapapadana padahal mah dina gaibna digebug ku gegendira Kala. Eta sababna anu matak jalma cilaka sok dibiasakeun mapag Kala. Di sisi Situ Madirda Kala nenjo jajaka ngaranna Jutus Mati anak nunggal Nyi Randa Sumawit. Barang Jatus Mati arek ditinggang ku gada berebat lompat ka lembur murunu keureuh nangtungkeun imah bet dumadakan dina gugupna cedak teh ngadupak tihang sasaka atau imah nu kakarangadeg teh rubuh. Dina lalakon Jatus Mati teh lulumpatan kaditu kadieu tapi sakur anu dipake panglumpatan kalah kabawa cilaka ku manehna nya jol ka desa Medang Kamulan. Kabeneran di desa eta teh Ki Buyut Wangkeng urang dinya keur nanggap wayang dalangna Ki Kandabuana. Lain sadalang-dalangna sanyana Wisnu keur nyamur megat Kala anu rek ngamangsa jelema. Jatus Mati nyurumun milu campur jeung panayagan ku Kandabuana teu digeureuh-geureuh kalah dititah milu nabeuh ketuk. Batara Kala ngudagna nepi kanu ngawayang henteu ngagujurudkeun Kala milu lalajo nyarande kana tangkal kalapa rupana bawaning tungguh. Kala merelok heuai keur meujeuhna calangap sungut Kala ku Kandabuana dibaledog ku endog mani blus pisan abus. Dina lebah dieu dalang anu keur ngaruat kudu nakol endog turubkeun dieu teh ku campala sing sakali nakol sakali geblus keun bae endogna peupeus oge. Kala ambek gidig nyamperkeun Kandabuana rek ngamuk ku Kandabuana dipepera magar teh ulah ngaguguyur. Magar teh ulah ngaguyur nu hajat anggur si lalajo sing jongjon malah tambah tunduh beris dipangbojegeun anu rame asal Kandabuana diburuhan. Kala anu resep kana bobojegan tetulus ngamukna asal dipangbojegeun tapi teu boga keur muruhan kaboga teh ngan ukur gada. Ceuk Kandabuana beun bae diburuhan ku gada ge daek. Kala masrahkeun gada ka Kandabuana tuluy kaluar rek lalajo bari niis. Di luar nenjo awewe ngais orok anu keur dilahirkeun anak make balakutak sarta barang nenjo ka jero. Bet geuning aya Jatus Mati keur nabuh ketuk Kala atoh kalapna arek ngamangsa Jatus Mati katut orok teh tapi sakedet netra jelag Batara Guru di hareupeun Kala bari ngomong, ingat ulah cidra ngamangsa jalma teh kudu ditenggel ku gegendir. Ari ieu mana gegendir maneh. Kala mas kelemes kaisinan tuluy nyamperkeun Kandabuana menta dipulangkeun gegendirna tapi Kala diparancahan ku ajian ka masalah nu ngaberetekeun rahasia gumelarna Batara Kala ti awi cacai anu salah.
Sabot kala kuram kirim paralak deui ku kanda buana dipangmacakeun ajian Santi Purwa. Tamat eta ditema ku ajian caraka balik ditumbu ku aksara langit tuluy sastra bedahti. Kala manis samar polah garabag gurubug mindingan awak ku leungeunna sarubak nage leungeun atuh puguh bae teu bisa ngarungkupan awak nu ku kanda buana keur dirangsadan dibaca kabeh aksarana. Kanda buana terus maca ajian aksara gigir kala kawalahan teu bisa mindingan awak ngan brak bae sujud nyuuh ka kanda buana bari janji yen rek ngaku bapa sarta sumpah moal arek ngaganggu ka anu disebut ngaran jalma atawa wawangunan nu diruwat tea. Malah janji yen harita keneh gerek indit neangan mamangsan sejen asal dipangawihkeun heula. Mung kanda buana ngawihkeun ajian Santi kukus. Kala maningal lenggak bawaning ku ngarasa ngeunah tapi dasar buta ribenta deui bat panonna serek sigarek ngamuk. Geuwat ku kanda buana disingsieunnan ku ajian balad 1000 diteruskeun ku ajian banyak dalang. Pohara kala teh sieunneunana meninga deg-deg bari luut leet kesang sambat-sambat hayang dipikarunya sarta menta dimandian bawaning ku hareudang. Ku kanda buana dilaksanakeun ngong kanda buana mapatkeun ajian padusaning kala bari kala diharewosan ku aji weling supaya eling kamula jadi. Sabot ngamandian jeung ngaweling teh wayang kala jeung kanda buana dicabut tina gebog campuritna diteundeun dina paso alias diancrubkeun anu geus disadiakeun ti sore keneh teh. Tah ieu cai ieu engkena kudu ngaruwat kudu dipake mandi atawa lamun anu diruwatna wawangunan kudu dikepret-kepretkeun kana panto bilik lantai jeung saterusna. Upama nu diruwatna pakarangan atanapi taneuh kudu diceborkeun di opat juru jeung di tengah katut di lebah anu dicaneom. Tamat ngaweling kanda buana jeung kala haranjat deui ditancebkeun deui dina gebog. Tuluy kanda buana ngagero kanu lalajo ku ajian tinonton ora katon bari ngagedag-gedag balincong. Dina wayang golek ngan sok ngagero teh bae der ditema ku ajian kumbala geni kala teh ku kanda buana disuguhan heula. Dina praktek namah panayagan rewak ngadalahar kue jeung jawadah tapi henteu dalahar geus seubeheun kala tuluy pamitan sarta nanggung yen ti pihak manehna mah anu diruwat teh tangtu salamat. Saleosna kala Jol Dewi Sri ngajak balik ka kanda buana atanapi Wisnu ku kanda buana diheugeun bari dibahanan pare, cawu, tiwu, kalapa anu disadiakeun teh. Maksudna mah ieu teh ikrar yen eta teh rek diberkat ku dalang jeung panjak. Leos Dewi Sri indit Jol jatus mati anu diudag-udag ku kala teh menta dimandian ku kanda buana dimandian bari dipangmacakeun padusan jatus mati. Leres ieu Jol kibuyut wangkeng nu boga hajat teh menta dimandian ieu oge dimandian bari mapatkeun padusan dalang lan panjak ditema ku aji weling. Geus sagala rengse ana Jol teh sapu jagat nu purah miceun sial bengsal nyapuan jagat atana lolongkrang paranti ngawayangkeun dina gebog. Ku kanda buana diburuhan ku ikrar yen saniskara anu aya di dinya rupaning parawanten sasajen jabacai cangkru betea kabeh dihadiahkeun ka sapu jagat. Buktina mah diberakat ku dalang katutna yaga teh jabana ti anu ditinggalkeun mah. Peres anu ikrar ngong mapatkeun ajian puseur jagat maksudna mah supaya sarerea salamet rahayu ulah aya kakurang. Torok tok campalana tanceb kayon kebo jiro. Tamat cenah ieu pamiarsa ieu teh pangitun ieu mah dina lakon wayang bakalan teh nya. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.